Pak, erek kemana itu? Erek ke warung beli rokok. Duit aja. Lumayan nih, beli rokok. Duit saha eta sia. Lumayan bengimu ya, duit sama deh. Lumayan rokok juga minta. Mam, nempo duit bapak teu murah, Mam. Nyaho Pak. Tuh tanyakan ke Umi coba tuh. Maneh manggilan duit urang teh tadi. Geus kurang dibagi dua jeung si Imam. Urang lagi beli rokok. Bantuin bapak. Kurangan Pak motor teh. Motor mogok yuk. Kurangan Pak motor teh. Nah, yuk jadikan hidup ya. Terus Pak. Biar bayi kesenangan banget ya. Hayang kawin win hayang kawin. Geus teu kuat. Berang penting. Ini aja yang kawin deui tah. Win hayang kawin. Pak. Umi yang kawin deui sih. Mana wae hayang kawin deui sih? Ayo ayo. Sok. Ayo geus ayo haju ayo. Dengekeun deui. Ayo. Geus teu kuat. Emang aya awewe anu nyandung. Lah urang mah tibang nyanyi. Kopi. Minta Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopi apa? Ayo, kopi apa? Kopi, es. Kemana wae sih karena ketemu? Ayo. Yuk kelan ya. Ayo. Aduh. Anjir, euy. Kieu wae mah pusing ya. Sare unggar poe sorangan wae. Kieu carana mah kudu wani ieu ngomong ke kolot ya. Bapak aing di mana ya? Pak. Hah? Ngelamun wae. Imam mereka ngomongnya penting. Aya naon, Mam? Teu biasana nanya. Imam yang kawin, Pak. Kawin saha, Mam? Emang geus aya calona? Aya tuh, Pak. Matakna Imam ngomong ge. Imam hayang kawin mah sok wae. Kan anu dibingungkeun teh, Mam, Imam can boga pagawean. Ke pamajikan dibere dahar naon ku Imam. Manehna mah tak adil, Pak. Rek dibere dahar naon wae ge, narimakeun. Nya syukur atuh ari narimakeun mah. Kan kaayaan urang teh
jelema teu boga. Nya Pak, mun eueuh teuing mah beredar hut badak we.